ilahi anta maksudi duh Gusti salira nu dimaksad ku abdi hirup kumbuh di alam dunia kudu sementara abdi rugi lamun teu karena salira naon sur bahasa manusia mah panginten ilustrasina pidawa Allah teh hayang naon nya anjeun teh kumaha anjeun teh waridho ka matlubi hoyong narido Gusti abdi mah cageurna geringna hoyong aya dina ridho Gusti da ieu mah yakin abdi tos kaing keyakinan bahwa ieu mah alam perjuangan alam ujian anu dina ujian eta kan aya nu babari aya nu sesah aya anu meneran pikabingaheun aya mengeneran pikasusaheun ieu alam papasangan nyaeta alam ujian maka kumari kitu abdi waridho ka matlubi hoyong ridho Gusti pasihkeun kakiatan ka abdi atini paparingkeun ka abdi takdirul kalamna nah mahabbataka cinta abdi ka Gusti wa ma'rifataka sareng makrifat mengenal Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ku Allah diteraskeun kocoran barokah, nikmat sehat, nikmat berkah rezeki, nikmat ilmu anu manfaat, nikmat kekuatan iman Islam ihsan anu sehingga ngantirkeun urang kana ketetapan katangtosan Allah nu dihaturkeun ka urang sehingga urang meraih unggul anu mecekil dugi kana martabat husnul khotimah sadayana barokah salamet dunya sareng akhiratna hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana darama. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Anu kaduana urang alhamdulillah wengi anu mulia ieu dipaparinkeun tepang deui sasarengan sareng sadayana ngabuktoskeun berjamaah ngamulajamahkeun zikrullah ngalangkungan metode thariqah nu diangge urang qadiriyah wa naqsaban dia adalah katangtosan Allah hakikat nama diwidikeun kana lisan ibu diwidikeun kana lisan bapa eta sadayana kamuliaan nu teu aya tandingna kaberkahan dikir eta teras deui dina qalbun bapa dina ruh bapa mudah-mudahan dugi kana sir bapa sadayana sehingga ngamulajamahkeun lisanul qalbina lisanul ruhina lisan sirrina teras menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala uih kana alam kalangkengan ku Allah dihaturkeun bekal nu eta berarti bekal anu nyukseskeun bapa di hadapan Allah Azza wa Jalla anu bakal diabadikeun abadi naonna abadi ridona abadi rahmatna abadi magfirahna ampunanana surah ayeuna lamun ku iman ditangkap kauntungan luar biasa diri kayak pangaturan Allah bari teu dipeser ratusan juta miliaran komo triliunan padahal anu diaoskeun ku bapa kanteran dugi ka diemutkeun eta kange ngakalkeun magfirah bapa anu ku Allah dihaturkeun magfirahna dihaturkeun ridona dihaturkeun rahmatna anu sadar sababaya iman dina jiwa hirup kursa bara tahun di alam dunia
70 tahun, 60 tahun, 50 tahun atau 100 tahun. Rarasaan malila padahal cik kurang kampung akhirat mah tereh kabina-bina. Lamun suruh bahasa orang ahli surga atau ahli akhirat mah kursa jam setengah 70 tahun. Singkat kabina-bina. Matak dina ngaranana ge dunya. Ari dunya naon muannas tina adna. Muannas tina dana yadnu danimun. Eta tuluy adna sangat deket, sangat tereh. Maka dimuannaskeun jadi dunya lamun disoropan. Eta sadayana. Mangga ku urang mamun nunang hese beleke bulanan dugi ka dipanen ku urang. Tuluy dipoe, tuluy digiling, tuluy diasakan, diisikan, tuluy dikakeul, dikiplikan, tuluy ku urang mulai bade diemam. Paling lami dina gonggorong moal 5 menit kan leres Pak ngunyahna ge teu 5 menit teras ngalangkungan genggerong entos kenikmatanana sebatas dugi kana genggerong tos kadituna mah naha bante janten vitamin naha bade janten gula darah wallahu a'lam kalobaan ngarepangiten hipertensina jadi melebihi kualitas jadi nimbulkeun kana diabetes. Itulah dunia kursa mentara salilana tapi dahsyat dina jiwa urang sehingga melapkan segala perkara anu akhirna urang kadang-kadang lengah dina ngagugulung anu diamanahkeun ku Allah ka urang eta. Maka tatala golosor teti Allah ngalangkungan rencang, ngalangkungan sepuh, tiasa wae ngalangkungan. Nah, para muballi ngaranguan para mubaligo unggarang tiasa ngorejak cungkedang ngarongheap urang insyaallah ngarongheap keur tuluy ka surga laya Bapa ngiring talqin dikir ngiring ijazah lun bahasa sepuh mah. Pertama ku Allah anu tadina kualitas ucapan Bapa min afwahil am anu keluar tina mulut-mulut biasa tapi ternyata ngalangkungan sabada Bapa dimimitian ku kahayang dugi kana pangkat talqin dikir akhirna renggenak dina ruh Bapa walaupun Bapa menjadi lisan Bapa adalah lisanul qalbi anu dorong ku hate Bapa menjadi we min afwahil khos nu kaluar tina lamai-lamai anu dihususkeun ku Allah dipilih ku Allah dipaparin karunia ku Allah berarti min afwahil khos atanapi min afwahir rijal tireng-rengan mulut-mulut jago-jago Allah mudah-mudahan sadayana dihaturkeun ku Allah amin mangrupi kamuliaan teu aya tandingna nyaeta bahasakeun ku bahasa orang di dalam thariqah khususna TKN Pondok Pesantren Suryalaya dinamian we nu diucapkeun dikir jahar nu di emutkeun dikir khofi eta sadayana aya Quran aya hadis maka kumaha kitu cok tetegeun dina ruh qalbun Bapa insyaallah akan meraih kadituna naon kamakrifatan mengenal Allah jadi nu disembah ku Bapa tos kenal maka bakal muncul ari ku kenal maka pan suruh bahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ngalangkungan Bapa tos kenal akhirnya muncul cinta Allah mihaturkeun yuhibbuhum Allah cinta ka maranteuna mudah-mudahan maranteuna eta pidawuh Allah teh urang sadayana kalebet amin. Nah kunaon mata kalau cinta sebabna asbabna hakikatna mah Allah anggar asbabna Bapa berupaya ngamimitian ku kahayang teu ngamimitian ku hoream maka terjadi Bapa oge sadayana Allah tos cinta ka Bapa syariat nama Bapa cinta ka Allah dan disuhunkeun deui cintana oge ku Bapa maka luar biasa nyuhunkeun perkara anu diperintah ku Allah itu dipaparinkeun ku Allah kumaha dijantenkeun doa munajat Bapa kan ilahi anta maksudi duh Gusti salira nu dimaksad ku abdi hirup kumbuh di alam dunia kudu sementara abdi rugi lamun teu karena salira
naon sur bahasa manusia mah panginten ilustrasina pidahu Allah teh hayang naon nya anjeun teh kumaha anjeun teh waridho ka matlubi hoyong narido Gusti abdi mah cageurna geringna hoyong aya dina ridho Gusti da ieu mah yakin abdi tos kaing keyakinan bahwa ieu mah alam perjuangan alam ujian anu dina ujian eta kan aya nu babari aya nu sesah aya anu meneran pikabingaheun aya mengeneran pikasusaheun ieu alam papasangan nyaeta alam ujian maka kumari kitu abdi waridho ka matlubi hoyong ridho Gusti pasihkeun kakiatan ka abdi atini paparinkeun ka abdi takdirul kalamna nah mahabbataka cinta abdi ka Gusti wa ma'rifataka sareng ma'rifat mengenal Gusti insyaallah lambat laun berproses teras insyaallah ulah kaburu ku hoream mudah-mudahan gewat gibrikeun babarengan deui jeung batur balad-balad ngarasili tulungan wa ta'awanu alal birri wa taqwa insyaallah akhirna natijahna samrohna buahna mendapatkan kemenangan cinta ka Allah Allah cinta ka urang sadayana sareng makrifat ka Gusti Allah ku Allah dipasihkeun bita'rifihi kumangrupi karunia Allah Bapak Ibu dimakrifatan amin kumangrupi ridona Allah Bapak Ibu keng kamakrifatan menuju Allah bawasolaka ilaihi maka Allah nepikeun Bapak ka Allah kusaha nepina Bapak teh ku Allah bade menuju Allah moal mungkin ku urang bade teu boga naon-naon urang mah tanagana ge milik Allah ikhlasna ge paparinti Allah sagala-galana ge milik Allah pami dihakikatkeun tuluy ngan imah upaya abdi we sagala keng abdi rarasaan segala kekuatan abdi eta sok muncul pengakuan ngan ari dielingan deui mah kulisan anu ku urang diamalkeun la ilaha illallah saeulit dua alit kadituna jadi menerangi kalbu urang ulah tongoy jag-jag anjeun nya keur jag-jag masuk segala segut sagala hayang sagala kuat eta ngan lain nu anjeun sing ngarti atuh aya nu merekna aya nu nangtukeunana saha nu maparin jeung urang tokseun teh Allah la ilaha illallah hirupkeun qalbun itulah dikir metoda thariqah nah, dina syariat teh aya thariqahna naon thariqahna batinna syariat teh thariqat tuluy Bapak ngamalkeun thariqat dina thariqatna ge aya batinna deui batinna naon batin thariqat ma'rifat tuluy semakin menkualitas dina ruh Bapak dina qalbun Bapak akhirna Allah memberikan ketentuan yang sangat dasar adalah Bapak mencapai ma'rifat kekuatan ma'rifatna sehingga tenggelam kena lautan naon fi bihari gorikun fi bihari tauhidi teuleum dina lautan tauhid anu teu ngenca teu ngatuhu tetep Allah sandaranana tetep Allah tujuanana tetep Allah cita-citana maka akhirna bakal didudukeun dugi ka iman naon iman hakikat lamun Bapak terus dugi kana iman hakikat berhenti entos teu aya di perseteruan peperangan nafsu jeung syaiton jeung reng-rengan anu dolim anu hasud goodbye sabab jiwa ruh rasa Bapak tos kenging kemerdekaan tos lebet kana lautan hakikat maka alamna tos alamul lahutiyah lahut alam lahut lain tempat Allah tempat hamba menuju nikreuh ngeureuyeuh menuju hadirat Allah di mana eta alam nasut alam mulki alam malakut alam jabarut teh tong kedah kot jauh-jauh teu neangan da lamun di baledog nyaeta kaliwat di Ciluhan lamokot teu jauh tina diri urang sorangan wa bi anfusikum afala tubsirun jeung dina diri anjeun teh apalah tubsirun nah anjeun teu ningali teh rupi-rupi aya ningali ku dohir soca aya ningali ku batin ge di jero rupi-rupi aya batin paningali kolbu aya paningali ruh aya paningali sir
Jadi tulu semakin dalam makna semakin tertangkap oleh penghayatan ibu bapak makin semakin manfaat. Sakumaha pidauh Syekh Sultan dina pidauh mantena dina Sirrul Asrar inna lil Qur'an dhahran wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abtan. Pidauh anjeunanya. Jadi dina sayaktosna Al-Qur'an teh ngagaduhan dohir sareng batin, aya makna dohir aya makna batin. Dina setiap batina masih aya di batin, aya batin deui hingga 7 tingkatan, 7 lapisan. Nah, kakaranya pun tadi nemean ya ngebahas ya Sirrul Asrar kita nu didugikeun ku Syekh Sultan. Maka kan urang mah bade nuturkeun anjeunna leres. Maka bapak kade urang teh kamari nemen dikir uninga hopi wungkul leres. Hopi teh nu ku urang diucapkeun teh naon jenengan naon? Jenengan Allah. Dina mana Allah. Namanya uninga eta kan. Nah batinna tos uninga tah. Misal secara idrok anu nyusul dina hate aya idrok kan dina jiwa teh. Aya panyusul hate. Maka tatkala bapak nyebatkeun la ilaha illallah. Hopi tetap jalan. Sabaraha la ilaha illallah sabaraha huruf? 12 huruf. Jadi paminutos jalan mah hopina nutos naon? Nutos refleks. Tos bersinergi antara lisan jeung hatena. La ilaha illallah. La 2, ilaha teras dugi karena ilallah itu 12 berarti bapak diberi kekuatan menghidupkan hopi 12 dina manah teh naon Allah Allahu Allah Allahu Allah. Nah ono nyebutan wae jenengan nunjukkan pidauh Allah dina Al-Qur'an. Pidauh Allah dina Al-Qur'an wadkur rabbaka fi nafsika. Sok ucapkeun pangeran anjeun. Saur saha eta Pak? Pidauh Gusti Allah. Rabbaka pangeran bapak, pangeran ibu, pangeran bapak teh jenenganna saha? Allah. Anu ngahimpun Asmaul Husna anu 88. Hirup hate bapak nyebat jenengan Allah, maka bapak akan ada idrok di jero hate bapak. Nyusul makna penghayatan, pengabdian, ketauhidan, kamahabahan teras matak sok ngaleketei hate teh tatkala hirup eta maknana kunaon batna saha anu maha kaya teh Bu waler saha nu maha kuat saha nu maha jemar berarti nyebat jenengan Allah penuh penghayatan Bapa sedang mengqobdoh Asmaul Husna anu 88 kahartos teh. Maka mual aya nu ngaluhuran ismudat. Mual aya. Oh nyebat Allah teh meureun inget kana lapad mah lain. Dina thariqah hafaleun tauhid dina Tuhfatul Murid kitabna dijelaskeun. Nyebat jenengan Allah teh lain kana lapad Allah. Kartos. Lain lapad Allah, da lapad Allah mah makhluk keneh. Da diciptakeun urang. Tapi Bapak tatkala nyebat jenengan Allah teh Bapak sekaligus dina manah mah naon? Emut kadat anu laisa kamitsli sayun an jenenganana Gusti Allah. Saha nu maha sampurna teh? Allah. Saha nu maha ngatur teh? Allah. Sagala-galana eta janten makna. Jadi lain nyebat jenengan alif lam ha lain. Tapi nyebat jenengan Allah teh nyebat dat anu maha sampurna ngan jenenganana Allah. Secara tulisanana kalimah Allah kitu panginten. Eta supados kauninga bilih bapak geger ka ditu geuning teu dibahasakeun dina mana nya dina mana kan tempat muraqabah mana tempat musyahadah mana kan tempat makrifat na mana lamun kulisan urang dibahasakeun mah hasil intuisi program tina pikiran bukan tina ruh bukan tina kolbun tak dakartos eta misalna bapak nyebat jenengan Allah dina mana itu tapi bapak teu henteu nyuara henteu ku aksara
Teras orang lain menanyakan kumaha dikir hopi teh, maka bapak teu tiasa nyarioskeun. Kunaon teu tiasa nyarioskeun sabab bapak kehati-hatian. Bilih bapak tatkala nyebatkeun eta engke ditangkap ku jalmi anu awam, teras diikuti teras bari tanpa makdunan. Engkena aya kejabariahan. Nah, jabariyah teh naon? Bakal congcologo bapak dina perilaku bapak merasa gugur taklif. Uningan gugur taklif, teu boga rasa beban kewajiban ti Allah, teu boga rasa keun da Allah mah teu butuhan ku ibadah urang, rek salat rek henteu ge teu naon. Tah bisi geus di dinya maka itu kafir jindik ngaranna. Maka la ilaha illallah. Keun eta mah syaratut tauhid dina manah mah. Tapi keukeuh aya men misalna teh nu kitu nu kieu eta mah lain dikira ari nyebat jenengan Allah mah dina hate mah. Keun bae ari sur jalmi sur jin sur naon bae asar sur Allah eta dikir rek milih mana bapak makhluk sa alam dunia jeung jin manusia misalnya mengomentar tapi Allah membenarkan bagaimana kebare ka mana yakin kan urang ibadah teh ka Gusti Allah maning canak nu ti Allah wadhkur rabbaka fi nafsika al-a'raf 205 ya eta pidawuh Allah kan leles sok wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan bari perasaan DP berarti mengandung penghayatan dalam jiwa aya eta teh di manah bapak teh aya engke teh di manah ibu teh nyata kasusul ku batinna eta hate aya batinna deui di mana dasar aya batinna deui kan caur Kangjeng Nabi di dieu disebutkeun ku Syekh Sultan innalil qur'an dhahran wa batnan walibatnihi batnan tuluy dugi ka sabariji sabaati abton dugi ka 7 tahap 7 tingkatan semakin dalam penghayatan bapak semakin dalam semakin manfaat mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang amin eta pangintennya bager jadi sok dikir hopi teh sagala-galana bade dina kitab naon bade dina Jami'ul Muqni bade dina Tuhfatul Murid bade dina Iqadul Himam bade dina Dasuki bade dina pokona kitab-kitab tauhid cenah Husnul Hamidiyah bade dina kitab-kitab naon mangga kotek tak sadayana beuti nama eta bager ngalin berarti eta ulah berilmu urang sanes ngan inti nama naon hulu watana mah eta lamun eta dibatalkeun reka mana bapak moal menak Allah deui bapak da mung hiji Allah mah kartos la ilaha illallah eta didinya bager tos didinya tekeng di maka tatkala eta ruh tos hirup didinya teras nerekab ke setiap anggota badan eta ruh elingna eta tuluy bakal lebet karena dalam naruh maka didinya congcologo lamun bahasa manusia nama congcologo dalam naruh bapak didinya mere tempat jadi we mahalul makrifat tempat nama makrifat tina latifatul qalbi disebat nama didiungan terus nebar mahalul makrifat jadi bapak teu ka babodo tenyo ningali naon bage bapak makrifat we ka anjeunna malatas tembus pandang kan gaduhna saha nu gaduhna teh al ghaib al batin nyaeta ad-dhahir al batin anu alimul ghaibi was syahadah anu maha uningna kana perkara an ghaib anu nyata anu nampak alimul ghaibi was syahadah hirup teras hirupkeun kadituna ngarti ruh jiwa bapa tos ngarti nyarande ka anjeunna sumujud ka anjeunna cipru kunanada ka anjeunna hoyong dikabul tentang dunia nyuhunkeun ka anjeunna mangga tentang akhirat mangga ada dua nanage ek dimaripatkeun mah henteu salah sok asal ulah bengkok cenah mah ti anjeunna hoyong urang perihal dunia kamudahan kasab urang ikhtiar urang mangga suhunkeun Allah ridho Allah asal mentana we ka kaula saur Allah teu da kaula mah goniun nyaeta kaya anil alamin teu butuh ka sakumna alam matak Allah mah kaya nya sugih teu butuh ku alam ari urang iftikor banget butuh urang mah fa annal abdul muftakir saya kosna abdi mah hamba Gusti anu banget butuh ku Gusti ari Gusti teu butuheun ku lianna ku urang kan tenan teu butuh maka urang mah nyolono ka anjeunna da anjeunna
anu hak dipenta mah. Maka Allah mihaturkeun dina surah Al-Ikhlas, Allahus Shomad. Allah tempat naneda hamba, tempat nyuhunkeun pitulung. Bahasa tempat lain Allah tempat seperti ieu. Eta mah bahasa keur ngentepkeun bahasa we dina bahasa Sunda urang. Jadi bade nyuhunkeun naon-naon ge jadi tempatkeun sok ka saha? Ka Allah tujukeun. La ilaha illallah. Eta kadinya bager sok raoskeun ko mau diriadohan ka dituna semakin kental. Ko mau dipapaesan ku amal soleh, loba tahajudna, loba salat sunatna, loba maca Quran, loba sholawat, lebih hebat. Ulah kena-kena eta tos sagala-galana ku urang di eta sehingga urang ngaremehkeun. Ulah kade teu kaya ngaremehkeun mah kana perkara syariat. Atuh mal jadi torekotna ge ari ngaremehkeun kana syariat mah. Urang mah syariatna sampurnakeun, dina batin syariat aya torekot. Sehingga syariatna kaanteurkeun. Kaanteurkeun da torekot teh jangan anteurkeun amal menuju Allah. Matak namina ge torekot jalan menuju kesampaian seseorang yang sedang berjalan, bahkan lebih cepat, lebih mulia, lebih mudah, lebih agung. Itulah kalimah la ilaha illallah yang diucapkannya. Maka tatkala Bapak mengucapkan la ilaha illallah, itu ruang edar ruhani sudah bergerak untuk mengisi seluruh organ tubuh jismani dengan la ilaha illallah itu. Tamah deui batina tori syariat, hirupkeun, ditanamkeun dina qalbun, yaitu dzikir hopi anu latas maul hapadoh, anu malaikat hapadoh itu tiasa ngunina. Maka ku dalam-dalamna eta urang malaikat wae ge teu dipasian uninga ku Allah. Karena apa tidak diberitahu? Karena itu adalah wilayah alamul ma'rifat. Lamun Bapak dikir hirup terus dirinya, insya Allah ku Allah dibukakeun kamaripatan. Amin. La ilaha illallah. Nos nah hate we entos eta mana hate entos. Saha Syekh Bahauddin Naqsabandi, saha Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Kan Kang Syekh Abdul Qadir mah qadiriyah. Mohon bager ngan dina qadiriyah teh kapan aya batina deui. Jadi naon nu aya di Syekh Naqsabandi aya di Syekh Abdul Qadir. Paingan atuh Syekh Bahauddin Naqsabandi berguru kepada thariqah qadiriyah, kepada cicitnya Syekh Haji Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah. Maka tatkala anjeunna mendapatkan Naqsabandiyah maka lebih tenggelam sabab naon kasinaran ku qadiriyah. Insyaallah Bapak Ibu lamun teras qadiriyahna diamalkeun, Naqsabandiyahna diamalkeun, akan semakin menggemerlap dina ruh rasa jiwa ibu bapak sadayana bihaqi la ilaha illallah. Jadi dijerobatin aya batinan di dugi ka 7 tingkat, cur sakaul mah dugi ka 10 tingkat dina ruh bapak. Maka lamun dibahasakeun ku dina thariqah Naqsabandiyah mah latifatul qalbi, latifatur ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, yang paling halus sekali. Tidinya latifatul nafsi, tidinya latifatul qalb, seluruh organ tubuh jismani kawangku ku latifatul qalb. Jadi pangupingna, pangdanguna, pangrunguna, paningalina, teras pangangseuna, tatkala tos eta kasinari ku cahaya kekuatan makrifat bikuwati dikrillah, ku kekuatan dikir ka Allah, maka insya Allah henteu ngucap Bapak angin Allah anu ngucapna, henteu ngadangu Bapak teu pati-pati ngadangu Bapak angin Allah nu ngadangu, teu berkalam Bapak nyawanteun Bapak angin hakikatna mah kalamullah. Tos didinya teuleum, maka itulah kadang-kadang Allah najalikeun karena sifat mantena Rahmanum hanyaahan di riadohan ku Bapa sesuai anu 12 asma didinya. Terus pertama kerangai ruang edar jismani, ruh jismani, terus dibahasakeun, biasa dihopikeun aya nu kedah dihopikeun sursa sultan wala non bilanutkin wala harfin, aya
Kalimah naon pertama kalimah la ilaha illallah. Dina manah deui wae sukses sultan Pak. Sukses sultan eta tos bakal nyusul pirang-pirang makna nu ku Bapa dihayati. Teu kaluar abdi kalayan lempang abdi da lempang nage dilempangkeun ku Dat nu Maha Suci. Cik alam pikir eta mah sia ngembara anu hasil tina batin ieu. Teu didiukeun abdi, teu digerakeun abdi, sadayana ge widi Allah Subhanahu wa taala. Namana naon tetap. Saha nu musikeun urang kieu teh? Allah. Saha nu ngaberjalankeun urang angkat teh? Allah. Tetep nyabagat dengan Allah mah teu kedah lamai. Atau sena lamai mah qul huwallahu ahad, Allahu akbar naon? Sifat-sifat mantenan diayakeun. Allahu Rabbi gitu. Namanah mah eta we. Nah, matak teu keng dicarioskeun teh sekalipun pangkat naon sok benten paham. Lamun tos benten paham, kapilahan we ku nafsu. Ari nafsu tok cuturubuna teh naon? Hoyong lalepatkeun amalan nu batur. Da boga rasa nafsu mah urang wae paling hebat. Tah eta bahayana. Matak paingan geuning salah paham si itu mah misalnya salah paham si ieu mah aya teu saeutik nu nyebatkeun eta nu hopi diucapkeun kitu teh kajinan ya Allah ai Rasul teh nyebatkeun jin ari ieu nyebatkeun jin pinter mana pangkat eta jelema sakalipun belajar ilmu apapun jeung Rasulullah kan ari Rasulullah midawuhkeun la taqumu sa'atu wa ala wajhil ardi may yaqulu Allah canak muti Rasul urang mah bari hasil naroskeun kade tataros teh lamun eta jalma kadang-kadang teu uningaeun ilmu ma'rifat nome ilmu-ilmu secara umum ku bapa ditaroskeun ku ibu ditaroskeun oh gitu ari pamenaka ulama eta mah lain ma'rifat eta mah kieu nah dipelesetkeun Pak ka uninga ieu tipe bapa atawa tipe ibu teh mudah dipelesetkeunana oh anu akhirna bapa ngantunkeun ulah ngantunkeun mana we perkara bertauhid teu kaya ngantunkeun naudzubillahi min dalik. Nah, akhirna ada pertimbangan. Reka ditu ka dieu we kuring mah nganu ngebandungan nek cokot nu benerna buang nu eta anak tuluy. Berarti bapak tos ngawitan satete ka hiji bapak tos mustarok hartos. Nah, naon mustarok bercabang. Moal nepi lempang bercabang mah bare ka mana-mana. Maknya lempang ngagegag. Leres. Ari lempang urang rek kahareup ari ngagegag ka gigir eta mah keuyeub biasana naudzubillahi min sok tingali kalakuan keuyeub canak cai kana emer ku bapa lebetkeun keuyeub 10 sok tingali ku bapa eta keuyeub sok aya nu hayang ka luhur hiji nerekel ke kokosehan eta keuyeub ditewak ku balada nu dihanap kartos jadi watekna keuyeub mah kitu ku batur ulah manehanana ulah jadi moal menang jadi moal maju salilana gitu la ilaha illallah itu antawisna ieu mah kangge barometer urang maka teu aya lintang urang diajar bilih bapa rada bingung kumaha kieu nya dina thariqah suryalaya aya hidmah amalia hidmah ilmiah amal ilmiah jadi amal teh sesuai ilmiahna teh sesuai Al-Qur'an sesuai hadis ek dipencogkeun ek dilemperkeun ku nu sanes misalna teu kudu da atos aya ilmiahan sapertos anu teu resep kana naon ngabid'ahkeun kana netepan naon nisfu Sa'ban bid'ah berdasarkan kitab ieu tok terang ari bapak tos biasa ngiringan nisfu Sa'ban biasa ger aya da sok aya yang pertimbangan naroskeun ari nu ditaroskeun teu acan biasa ngalaksanakeun nisfu Sa'ban ger diaos kitabna ku anjeunna leres ari itu nama da anjeunna itu nama nu ngaran kitab nama muallif 2 rakaat sunah rasul leuwih ti eta bid'ah ek naon ngagawean bid'ah geus buku bid'ah mah ti nabina tuluy ya kitu entong urang mah ger bapak milu tadi nama bapak terus ngiring karena pasukan misalnya karena jumroh sesultan ger deui naroskeun eta jadi hawatos tah tos kitu kumargi kitu ieu kanyaah ka wargi-wargi sadayana pangepung Pak eta sadayana kadang-kadang ngabahas ilmu fikih kadang-kadang da can ngarti ari berfikih mah
gitu. Ngabahas ilmu torikot can ngarti da can talkin acan ger kan ngabahas ilmu torikot seakan-akan pang torikotna sok aya kitu sok aya bilih anu kitu kade da bapak mah tos bertorikot kan teu neraskeun bapak mah teu kedah naon-naon deui. Kalau bapak teh bade ka Medan tos meser tiket tos dibawa lempang ger bapak ayo tanya ka calo da calo mamal ini Pak milu ka calo leres. Calo nama memang uningan radius berapa kilo sampai Medan ke Jakarta nganahnya kal eta calo teu milu bapak ini mah jeung supir we anu jelas tak rek ka Medan hoyong dugi mangiring ka mobil anu jurusan Medan mana taroskeun ka konekturna lamun rek ngobrol wae jeung calo bapak mal nepi ka hartos la ilaha illallah. Nah, itu diantawisna uningan ari jarak jauh nama Surabaya sekian ribu kilo, Medan 1000 kilo. Tapi waktu ini mah bapak dicana ku supir anu uningan rasana jalana anu uningan rek calik naon lirena di terminal mana nama tah. Pami kadang-kadang naros pengalaman mah radius itu kadang-kadang bisa keneh calo gitu. Tak mudah-mudahan sok istiqomah sadayana mudah-mudahan mangga sadayana ngari berilmu mah mangga wae ilmu makrifat bae dipilari ka mana ilmu syariat dipilari ka mana mangga wae untuk memperkaya wawasan mah tapi ulah mata kurang janten kabengbat bihaqi la ilaha illallah eta nya kang sadaya kada karaos Pak ku abdi kapungkur nuju diajar da abdi geun pigaina ge diajar sok karaos nu diangsangki ku urang ngabahasna teh bakal maguhan urang kalah rek nuwuhkeun urang kalah rek mudar urang kudang-kurang nama kan al alim al alamah kadang-kadang disebutna oge kadang-kadang al arif billah kadang tapi omong al arif billah tapi nyarek naon teh lah nyebut lain jalan menuju Allah eta kan berarti diplesetkan naudzubillahi min dali eta bagus matak pidaw Allah wattabi sabila man anaba ilayya sok tuturkeun bagur jalana jalma nu balik ka kaula summa ilayya marji'ukum nya ka kaula kabeh balik ke bagur summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun nya ka kaula baralik anjeun kabeh rek mana deui teu aya hiji ilmu atau hiji amal anu lain tujuan madepkeun diri ka Allah teu aya bade ilmu fisika bade ilmu kimia bade ilmu geografi bade ilmu matematik bade ilmu fikih bade ilmu makrifat bade ilmu thariqat bade ilmu hakikat kabeh ge illa biqasdi tawajuh angin tujuanana mah supaya bapak madep ka Gusti Allah la ilaha illallah geuning eta dina manah bapak nyebat jenengan Allah keur ngahimpun sadayana maksud bapak kan dina manah bapak teh mungkin bapak teh dina manah waktu sarita seueur kaprihatinan seueur kaperyogian termasuk dirinya tolabul hawaij keur nyuprih pirang-pirang pangabutuh pirang-pirang ngabutuh ka Allah dongkapna jelas insyaallah laut lambat laun Allah bakal maparinkeun tenang we tenang anteng tenang tuluy nyuhunkeun ka anjeunna yakdil hawaij dina bitahu sudur sabab Allah nu bakal nangtukeun pirang-pirang pangabutuh bapak maka ibadah oge sok kadinya we kabeh rek keur sholawat rek keur maca Quran rek keur salat rek keur dzikir rek keur ibadah haji bade keur amar ma'ruf nahil munkar rek keur sedekah jariyah eta intina teu aya eta kopong teu aya naon-naonan ditinggalkeun we ku hate bapak eta mangga bae da Allah mah teu peryogi ku urang da urang nu butuh ku Allah mah leres Pak ulah manja jeung asa seperti kabalad ka Allah dalin balad urang Allah mah pencipta leres Pak urang nu diciptakeun Allah mah nu maha gagah urang mah nu maha lemah Allah mah nu maha kaya urang mah nu maha butuh Allah la ilaha illallah tadinya insyaallah kahartosnya eta pangartosan eta bilih kan ayeuna mah keur zaman propaganda zaman ayeuna mah zaman naon zaman medsos jadi gini diwaca ieu tong lagu tah ningali cenah nu kaluaran ieu mah jalmi wah luar biasa misalna janggot nanggeusna ka 1 meter atau kumaha sorban gaya bagna leuwih 10 tikeun urang misal ngabahas eta keun bae sing bisa hiber rek naon ngilu ka jalma nyarek dikir geus segitu la ilaha illallah jalma nyarek dikir jalma ngalarang dikir jalma
anu ngaku deui jadi nabi kajenting bisa hiber ka kalayangan teu kenging bapak kot bersujud entos nabi mah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mah anu awal teu aya mimitina, nu akhir moal aya tungtungna tetap maka kekal abadi. Tah kadinya ibadah anjeun teh, tah kadinya tujuan anjeun teh. Mata tatkala nyebat jenengan naon atuh teu ngarti. Bapak wae boga balad, Bapak Agus jeung Bapak Edi. Tengah-tengah umum loba Pak Edi ngagoroan ka Pak Agus. Kuno loba teu ngarti, hayo Agus nyebutan ngaran teu puguh maneh. Geus ngarti Pak Edi mah. Geus ngartieun Pak Edi mah, daraket kenal jeung tujuan Pak Agus atanapa Pak Edi ngon naon nyebat Pak Agus waktu harita teh kan tos kaharti. Tos aya janji mungkin, tos siap kumaha tos digambarkeun. Jadi kantenganan Allah nu alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah, geuning teu aya-ayana, aya takdirul kalam. Begitu nyebat jenengan Allah teh aya ya nudbah. Naon ya nudbah? Ya nudbah teh ngalengisna seorang hamba ka Allah. Ngalengis jumerit Allah. Ngararoskeun ka nikmat urang, nikmatna ieu. Bingung ku kata-kata ku selain katakeun di saking nikmatna aya nu mere motor, aduh urang keur butuh ka bina-bina guluyur aya kot langsung tinggal nyetater. Kumaha Bapak? Tipa ade pamaparin, ade mesti berlimanglah air mata Bapak dengan merasakan nikmat luar biasa ade. Rembah cai mata kecelak, wah mal kaharti kudu ngadengekeun mah. Nganu gejolak nama eta teh rasa syukuran ka Allah hakikatna, naon bangga ka eta jalmi anu namina Mang Ade keur kaayaan kieu siga nu surti eta Mang Ade butuh. Urang keur pas bener butuhna itu dibere. Jangka pentingan urang kaditu kadieu jeung sabangsana luar biasa insyaallah. Maka itu makna makrifat, udah kenal dia karena kenal kunaon geuning itu mah dianggap apal tapi kitu nya teu naon dican ngasaan rek kumaha ngartina di dieu kabeh ge apaleun kopi Indo kopi naon kopi kapal api tapi teu setiap nu apal kopi kapal api sedang merasakan ngeunahna kapal api nya kayak nungguin nuntur karena naon karena memang manehna teu nyuh kapal api lamun keukeuh panasaran hayang mah tuh sok ngandamel wasilah ka Herman pangnyeunkeun gitu ka Mang eta ka Pak Haji Ipan kumaha nyungkeun hiji nya sok tuh sudah Haji Ipan nakeler diceduh kocek lah seruput kakara nya kieu nya rasana kopi teh kopi Indah Kopi tah nu mentang-mentang geus ngasaan kopi Indo naon kopi kapal api komentar karena kopi Indo Cafe eta mah lain kopi Indo Cafe mah tah kitu nu can ngasaan mah kahartos eta mah lain kopi mah ieu da eta mah nu geus kapanggih ku maneh kitu teh mah laras tatkala ngasaan maneh dipaparinkeun pepeureudeuyaan anger akhirna hayang deui kadua kalina rada katagihan tah kitu awas dikir teh ponok kalimahna tapi maknana teu aya watesanganna. Tatkala teu acan paham mah batina naon-naonna bakal naon kur nyebutan ngaran tah bilih kitu awasnya la ilaha nu kitu teh nu kumaha suruh ulama tasawuf keneh malam yaduk lam ya'rif nya teu ngasaan mah moal paham moal ngarti hoyong uninga eta aya makrifatan eta aya musahadahan eta aya mahabahan dina jenengan eta sagala-galana aya di dinya cobian ulah kehalangan ku pedah urang geus numpuk kitab dua pasantren pinuh urang so dah halang bageur kadang-kadang gogoda jeung lelewa mah aya cobian dongkap alhamdulillah karaos Pak kapungkur abdi waktos di daerah luar Pulau Jawa gaya sagala kitab bisa nerangkeun itu ieu tos urang macan waktuna torikoh urang macan waktuna jeung torikoh mah da kelas rana di bawah makrifat teu ngarti teu wae kan mulai di bawah makrifat urang mah teu kudu torikoh jadi kawasna teh kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas SD ku sabab teu ngarti dan pahamna eta meureun ti guruna eta jadi kitu doktrinna tidak paham itulah manusia biasanya kitu tatkala anjeunna cobi-cobi ngiring dek tos ngiring gitu mah udah kita tanpa belajar melalui belajar diijazahkan
mal bisa walau takalapa cur anjeun nanti akhirna sanajang adu lajer ge sabab naon adu lajer urang mah gunakeun akal teu nyucup apa yang ada di rasanya jadi moal namanya jadi udingana lamun tasawuf falsafi torikohna torikoh falsafi jadi permainan logika ruhna teu asak gitu naudzubillahi min dzalik tah lamun diasakeun ku bapa diamalkeun teras hirupkeun insyaallah jalan akhirna mudah-mudahan ieu ngawartosan di mana wae kumaha jadi matak teraskeun istiqomah lamun tos kakobdoh mah ku bapa sadayana anak eta mangga lalajona ieu mangga da suhudul kasroh fil wahdah geus kaditu suhudul wahdah fil kasroh lalajo lobana hiji lalajo hijina loba hiji we eta dikrullahi akbar kabawa kabeh bade nyanak ti mana bade nyanak tina bagian salat bade nyanak tina bagian zakat bade bapak keur saum bade bapak keur sedekah bade bapak keur amar ma'ruf nahi munkar mangga canak we eta jadi bapak sedekah ngeunah da karena Allah naon puasa ngeunah da karena Allah ibadah haji ngeunah karena Allah mata sagalana ruhna eta teu aya eta teu aya naon-naonan salat teu aya dikiran teu aya ruhan maka pidahu Allah kumaha pidahu Allah nyaeta fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun cilaka cacak-cacak salat komo ari teh salat mah salat wae hatena poho ka Allah mah geuning pibahayakeun tak mudah-mudahan ulah dikukut poho mudah-mudahan ku Allah teras dihaturkeun elingna urang amin bihaq la ilaha illallah ibadah haji kang abi martos haji biayana wah ratusan juta kan badai plus makan laras poho ka Allah teu kaci jika Allah rek keur salat rek naon-naon anjeun memang salat di Ka'bah memang tawaf memang sa'i tapi hate anjeun poho ka kaula kumaha pidahu Allah dina Quran maka salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiya teu sarolat anjeun kabeh teu sarolat anjeun kabeh kajen teuing anjeun di Masjidil Haram di dekat Baitullah indal baiti di sisi Baitullah di sisi Ka'bah angin angin keprok jeung heheotan lebar kan hampir beak 200 juta jeung syukuran malaras tapi kur dianggap keprok naudzubillahi min dalik teras di Arafah di mana wae tapi bapak tatkala gaduh eta hirup tuluy kualitasna sing nepi kana musyahadah sing nepi kana ma'rifat penghayatan kolbunna hate nyebat jenengan Allah tapi makna di lebetna pinu kurasa eta ya Allah maka pidauh para ulama ubillah para ulama sufi kalam arifin adsaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsi nah lamun urang ini teu angkat ka tanah suci kan batur mah rame tos bade ka markah yang teh leres tadi ge pribados tos ngajajab urang Sukaraja mudah-mudahan urang sadana ieu ngiringan ka ranjeun amin arwahuhum pil garuti atau pi garuti ajwa ajsaduhum pi garuti wa arwahuhum pil Arafah mudah-mudahan amin kajen teuing di Garut oge jasadna mah rame-rame ngariung hotaman hari Arafah aktifkeun hopina nyata hopi hirup dan naon di Arafah teh kan wukuf leres wukuf urang ge wukufkeun we reureuh hatena reureuh wukuful qalbi urang reureuhkeun hate teh reureuhkeun karena naon ulah nempo wae lian Allah atuh dinya mah reureuh wukuful qalbi ma Allah barengkeun reureuhkeun hatena dipake nyarengan hadirat Allah nyarengan teh lain abdi sapertos abdi sareng bapa nyarengan teh eling hate ka bapa elingna bapa ka Allah disebat ma Allah disebat ma Allah tawaf batur di ditu sadayana gabungkeun we kolbun bapana sareng kolbun Ibrahim Khalilullah da makom Ibrahim teh nyaeta tempat Ibrahim teh nu sajiteuna Ibrahim mah kantar ngabalir ka Allah parentah Allah nu kumaha wae berat enteng hasbi Allah we hasbunallah we itulah kedudukan makom Ibrahim maka tatkala anjeun ningali di ditu
aya makom Ibrahim eta anu dohirna sok ngalangkungan geus ngaralangkung sadena ngaos Robbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin sok Bapak henteu ningali eta makom eta tapi Bapak makom Ibrahim secara torikotna secara hakikatna secara ma'rifatna gabungkeun kunaon makom Ibrahim teh ya tubullaha da iman tawaf ka Allah sapapaosna Ibrahim ngan tawaf di dinya bimana naon tawaf di dinya bikuati dikrillah ku kakuatan dikir ka Gusti Allah hirup hate eta teh Bapak berarti tawaf kitu mudah-mudahan mah tawaf dohir tawaf batin ku Allah dipaparinkeun amin anu teu acan sing diengalkeun anu teu acan tabungan mudah-mudahan dipasihan jorojoy hayang nabung amin bihaqi la ilaha illallah mudah-mudahan ku Allah dipasihan jodoh urang sadayana sehingga urang haji dohir haji batin dipaparinkeun amin salat dohir salat batin dipaparinkeun lamun curse sultan mah salat syariatna dipaparinkeun kakiatan urang ngalaksanakeunana salat thariqatna dipasihkeun sehingga makrifat eta sadayana panghaturan ti Gusti Allah bihaqqi la ilaha illallah teu kaluar dirinya Pak teu kaluar so kaditu sing greget sing dugi kangeleket teh dina jiwa urang teras seueur nu sanes-sanesna margi dina hopi mah eta mah sanes bahasakeun sanes lalakonkeun lisan obrol sapertos urang dina tempat ngopi tapi raoskeun di dieu tos karaos makan di mana-mana ge urang jadi hirup hatena dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea gunung catur ge biasa ikhtiar kasab ge biasa kasawah pasar kebon ge biasa tapi hate manteng jeung nu gaduhna la ilaha illallah teu pisah ti nu gaduhna mah kawage ka mana-mana keur kumaha wae datang bingung eling ka Allah datang bunga eling ka Allah datang gering eling ka Allah dongkap sehat eling ka Allah malulu we rahmat eta mah dibere bingung ditarajian ku eling ka Allah dibere bunga kantenan syukur ka Allah da dampakna tina dikir teh syukur kan nu kunaon tak bisa syukur sabab diri teh teu ngaku rasan boga rasan hebat rasan kuat tetep melibatkan Allah dina keur hasilna Allah nu maparin dina keur susahna ge Allah nuju naros bade kumaha dijawab ku urang tah kitu matak mayunkeun diri ka Allah insyaallah tatkala keur bingung keur bungah tetep Allah jadi sandaran urang tetep Allah jadi tujuan ulang tetep Allah anu dipikehoyong ku urang qabulna nganangtoskeunana hoyong engal dibukakeun tatkala masih cesah wae tetep teu suudon ka Allah masih dibukakeun pintu-pintu makrifat maka muncul syukur insyaallah lamun tos muncul syukur mesti Allah namaha nikmat-nikmat naon wae teras katangtosan ti Allah dihaturkeun bahkan anu tanpa Bapak berupaya kadang-kadang muncul selalu muncul aya ieu rasaan teh mal aya anu ieu ternyata aya jeung cara nulungan Allah dahsyat luar biasa cara maparin Allah dahsyat luar biasa hirup semakin aya dikir dina mana bakal semakin rikat semakin menangkap ditaros kitu ditaros kieu nu kumaha katangkap ku ainul basirah naon ainul basirah teh muhun paningali mata batinna mata hatena eta ainul basirah paningali hati jerona hate teh ya jerona hate menangkap janten piawe nah jadi kakenal jalan hirup teras insyaallah keur macul kajenting capek sabaraha kali pacokan teu lepas napasna kageingkeun kaanteurkeun ku dikrullah maka aya dikir anpasia aya dikir nupus rupi-rupi kan
keluar ka jero napas disarangan ku dikir ka Allah. Mangga bade nyebat Allahu Allah mangga kaditu Allahu nuju napas keluar. Tapi Bapak langkung dipermudahnya tadi otomatis ngalangkungan naksabandia capek tanamkeun na kolbun Bapak eta tuluy kantun mageuhan kantun rekabkeun kantun ngarileikeun ku makna-makna pengertian mahabbah makrifat aya abus tuluy kabawa nepikakeun ngeclak cai kesang luat leetna oge karasa capekna karasa nikmat capek mah tapi da aya nikmat kesang kaluar keneh dipere dahar jeung beuleum jaer ge ngeunah jeung naon karedok leunca luut leet kalah ger we tibra naluhur jarami tah kumargi Allah masih ke nikmat teu patak garo ganyang teuing sabab da geus na tabeat di dinya teu naon-naon jaram-jarami ge jadi geus teu naon-naon deui kaita ka Bapa nikmat teh nu aya di barengan hate eling ka Allah tiba-tiba dibawa ulin ku widadari nang ngimpi eta mah dibawa ulin nang ngimpi surah seuri sorangan pamajikanana salah paham kan teu apaleun di jero salaki leres ngimpina salaki apaleun moal pamajikan moal surah seuri kabawa kamarudahkeun kana lamai surah seuri mamahna timuru naon surah seuri kieu cik atuh keur ngimpi-ngimpi teh nun kaciri keur mawan uyun awewe kakara rek amak oge ieu mah kan keur ngimpi harasia salakina we eta mah jeung eta nu di alam pangimpian maka maha hebat Allah kade ulah kot beak-bebeakan teuing amak-amak boh pamajikan boh istrina sabab aya nu di jero naon tah di jero mangih kabungah mah teu bisa kahalangan teu bisa kahalangan ku istri, teu bisa kahalangan ku suami. Itulah maha alimul ghaibi wasyahada. Deukeut suami jeung istri. Luar biasa. Kamana-mana beurang jeung peuting cerita ningakeun. Tapi awas, ulah boga iktikad bahwa Allah rada jareuh. Allah leuwih deukeut daripada suami istri. Allah leuwih deukeut daripada anak jeung bapa. Allah leuwih deukeut daripada emak jeung anakna. Leuwih deukeut keneh Allah ka budakna dibanding emakna. Sabab naon? Sabab sahebat-hebatna emakna deukeut ngamandian, ngabajuan, nyalanaan, moal apareun geureuteus hate budak mah. Leres Bu? Moal apaleun harewosna genung catur makna eta budak moal rencana hayang nyekolakeun budak ka mana itu ieu kan ka bawa dina alam ingetanana eta emak mah teu apaleun anak naon anu aya dina hate mamahna dina hate bapana tapi Allah alimul ghaibi wasyahada maha uninga lain apal di maha kunaon matak disebut maha da memang nu gaduhna anjeunna nu gaduh katangtosanana anjeunna rek kumaha nu gaduhna mah lain kursi batas uninga tapi boga ngagaduhan bihaqi la ilaha illallah mudah-mudahan eta sakitu panginten langkung saur bahe carek kapunten ka ibu bapak sadayana mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu sadayana tiasa diberi kakiatan teras istiqomah amin lamun tos istiqomah kadituna pangaturan Allah narekel istiqomah dina ruang edar ruhani dina kolbi jismani maka ku Allah tetap dipaparinkeun kaunggulanna nangkennya di akhirat di dunyana insyaallah ibu bakal dimukasafahkeun amin terbuka mukasafah terbuka hijab bakal dimusahadahkeun rasa berhadap rasa nyaksi yen Allah aya di payuneun urang sadayana bahkan luar jero luhur hanap teu katutup ku ruang dan waktu damargi anjeunna mah nu ngagaduhan ruang jeung waktu teu nentukeun jihad Allah dihanap di luhur di mana-mana sabab Allah pemilik jihad maka la ilaha illallah tos canak dina manah ku ibu teras antengkeun di mana lali mah geuwat elingkeun deui di mana pegat hubungan sareng Allah sambungkeun deui bageur ulah kagok borontok ka berang-berang kalah rugi entos maning balik deui sumulono deui ka Allah nu kagungan sok di dinya insyaallah makrifat dihaturkeun ku Allah musyahadah dihaturkeun naon ka mana lamun kapungkur ka pangresa bah abdi teh perjuangan kieu hoyong abdi hoyong aya dina gampilna kumaha abdi carana ieu lobaan sok dikirna itu mantena masian standar secara umumna kitu sok lobaan we dikir lobaan dikir bageur tapi
lobaan kitu udah kan teu hartos ku urang loba teh jumlahna kitu tuluy tapi lami-lami direlung kurang lobaan makna naon makna penghayatanana makna ma'rifatna makna musyahadahna tuluy hirupkeun dina jiwa urang insyaallah akhirna urang nerekab insyaallah akhirna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara la ilaha illallah terus kena tawakalna engke Allah bakal masihkeun jalan solusina ari ku Allah dihaturkeun amal tiasa anu ngahalanganana kadinya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh sing sawae jalma tawakal terus nyandar ka Allah anjeunna nu bakal nyukupina naon nu dipiharep ku urang naon nu dihariwangkeun ku urang hasbuh anjeunna nu bakal menutupi bakal mencukupi innallaha balighu amrihi sayatosna Allah anu nepikeun perkara urusan anu ku Bapa dipika hoyong anu ku Bapa dipika diperjuangkeun balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra anjeunna nu ngajadikeun eta pamaksadan jalmi kana sanes kanten perkara qadra anu ngersakeun anu kuasa saha Allah la ilaha illallah kirang langkung hapun nu kasuhun hatur nuhun ieu dina pembahasan nu neme teh pembahasan ruh jismani ruh rawani kadituna mah ruh sultani langkungan kumargi waktos pangitan keun urang mudah-mudahan ku Allah ditepangkeun deui ke haji pabruhan ieu na ruh jismani Pak sareng ruh rawani naon ruhani lah misalnya mudah-mudahan semakin mengkristal itu panggil